Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi hayu urang ngabaso di baso raos Hanjuang. Tah ieu anu gaduhna. Assalamualaikum Aa. Cios jika nama di review aya nama. Wios abi bade ngabaso? Atoh? Wios pisan. Wios cenah teh urang ngabaso di dieu wios. Wios bade atuh mata mihan teh. Sok atuh ari wios mah bade ah. Pesan sabaraha hiji berarti urang? Ayeuna Opat. Wargi tuh di piwarang ya, di piwarang nguriling. Kita kayak Celastri aya di tengah jalan kalau aya motor. Janten ieu teh ta lokasina teh upami ti arah Bungbulang mah berada di sebelah kiri. Tah ieu nu gaduhna tah aya di lebet. Berada di sebelah kiri pamit ti arah Bungbulang upami ti ditu ti Lebak ti Palihegar mana atau napi ti Pali Cikawung tah aya tilu ieu teh jalan teh wargi tah di pertiluan ieu teh pertigaan kelas mobil urang tuduhkeun heulanya ku Celastri tah ieu jalan anu ti Hanjuang ti Hegar mana ti Lebak ti Ciloa. Iya jalan anu ti Pali Cikawung. Tah iya aya bengkel Mang Maman. Kapali dituna anu jalan ke arah Bungbulang. Tah iya lokasi baso raos Hanjuang ya di Pali dia. Di dieu teh wargi sagala rupi aya. Di antawisna aya mie ayam, mie baso raos Hanjuang mah merekna, terus aya mercon telur, terus aya oge ya pop es, ketan susu, es campur, es jeruk. Aya bakso bakar oge nya. Bakso. Siap. Tah ieu tah kala tah bilih wargi hoyong uninga ieu anu gaduhna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang taros namina saha lengkapna bilih teu uninga wargi. Abi namina teh Usuk Sulaiman. Oh Usuk Sulaiman. Kawitna ti palih mana bapak teh? Hanjuang we. Oh asli. Tapi siga urang Jawa Tengahnya. Mohon. Oh asli di dia. Mohon Peranakan. Tuh di Lebet, Bu. Oh berarti ieu ruanganana. Mangga sok bade di ieu kan diuningakan ku Kang Usuk. Itu aya di Lebet tuh, jame itu nuju aya. Oh. Oh iya, assalamualaikum teh. Pelanggannya iya kaleresan warga aya pelanggan. Pelanggan setia. Assalamualaikum. Wios ditaros teteh? Saha teteh namina? Keseringan mah dipanggilna Nonai. Oh Nonai. Teh Nonai. Kawit ti pali mana teh? Di Makarmu. Oh ti Mekarmukti eueuh tebihnya. Lumayan Tebih Kecamatan Mekarmukti tapi pelanggan setia di sini. setia di sini. Kumaha teh kesan kesana ngebaso di dia teh? Di sini mah tempatnya paling enak rapih. Raoskeun? Sejuk, lumayan sejuk. Pakai ada kipas. Oh ada kipas. Iya ini ada Kalau kipas. mau lihat ini nonton timbangan di bawah. Oh ada. Jadi kalau udah makan boleh ditimbang. Jadi wargi tuh kada teh nonai teh di sini tak ada kipas. Lamun hareudang geberkeun ieu. Terus lamun kasieunan berat bedang urang luhur teuing kilo we geura cing Celastri urang kilo. Celastri mah da teh sieun demut cing. Urang kilonya tah di kilo seberapa kilonya teh? Oh 80. 80, Bu. 80. Kira-kira karena target 80. Berarti cukup 2 porsinya ngabaso. Nah wargi kita raos tentunya. Jadi wargi bisa noong-noong kapal itu aya masjid. Jadi bakal ingat akhirat kena ngabaso teh tuh. Itunya.
Tah, ya diuningan berseka wargi tuh patempatan teh bersih. Bade dibukakeun itu nak langsung nak. Tah, ieu basona teh rupi-rupinya. Bu ayeuna kan bakso urat tunggu. Oh, ieu teh baso urat. Ari biasana sok sareng baso naon? Telur, bakso mercon, Oh, mercon telurnya. Iya sekitar berkisar sabaraha pangaosna ieu teh? 10.000. 10.000 saporsi. Pohon satamruan. Satamruan, warog apa kok namanya? Ya. Batagorna aya. Batagorna aya, pami ieu mah ieu peralatan mie. Pokona mah mantap, teh ieu kanggo batagornya. Batagorna mah ieu taparantina tehnya. Jadi wargi henteu dihijikeun baso-baso ieu batagor. Tah pami ieu mah kanggo mie ayam. Tah kitunya. Tah pami ieu mah kanggo anu ngadamelna. Duaan sareng ieu. Nah, waalaikumsalam. Abi ngabaso heula nya. Atur nuhun, Kang. Sami Bu. Oh, ayeuna urang review basonanya. Iya, siap. Nah, bagi ieu basona. Teh sakitnya porsinya teh 10.000 wargi. Tuh, 10.000 teh aya baso ieu nu badag hiji. Celas lima ngangona ieu bihun sareng toge. Wargi mah pamihoyong campur-campur seueur tuh aya baso anak kedua.